Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kudrat jeung izin Allah urang sadaya kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku idi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat gesan nyaksini dua insan anu ngambah sagara ngarumah tangga meleuman leuwih ngalaki rabi. Moga-moga sakinah mawadah tur warahmah. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, anu kusim kuring dipihormat, anu kusim kuring dipihormat oge, ais pangampi, pupuh lembur, kades, kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD, grup seniman, grup naon ya, Gumelang, Sari, anu moga-moga aranjeuna nabeuh tuluy. Sama tika gempor matang geureun. Ibu miwa bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu batembatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngobrol jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Mun bapak ngawangkong jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Lamun bapak udur ka rumah sakit ditanya naha bet ka rumah sakit, jawabanana hayang sehat. Tah ari ieu ngariung di ieu tempat judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Ceuk sararea urang teh hayang menang ilmu. Pertanyaanana, lamun Allah mere ilmu kuat moal ieu awak? Insyaallah. Da loba jelema nu geus baroga ilmu teu kuateun awakna, mana buktina? Eta geuning loba jelema baroga ilmu tapi ngadon sombong ku ilmuna. Berarti ilmu ngadon ngabinasakeun kana dirina. Well. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang teh boga ilmu ngan hirup mah da poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep beureugi hees. Da kabeh ge arapal ilmu bab sedekah bab infak arapal kabeh ge tapi naha pedit dikukut, yatim diantep, miskin teu dibela. KBG nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea watasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyarek pasea tapi naha nu garablek dalil ngadon parasea. Berarti urang teh lain teu boga ilmu, nu leungit teh cahaya tina ilmu. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Hiji jawabanana qalbun salimun, iwati hate bersih. Rambut gondrong bukan pembohong, alus daripada di jas make dasi ari aspal diharakan. Matak hakikat hirup mah hate. Ayeuna ibu ngagelisan awak, hampura awak mah babari ruksak. Da anu moal ruksak mah tah eusi hate. Lain ulah ibu make skincare pek bae teh teuing ngan kudu sadar beungeut glowing punuk renge. Sabab manusia mah fana, ai fana teh keunah ku ruksak. Pon kitu deui harta, lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki luhur hartana, maka beuki bageur dina hirupna. Nu paling paur harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki luhur hartana, beuki sombong hirupna. Make kongkorong 3 gram ge kuat jigan 2 kilo. Dongko maksudna teh. Tinggal teh dieu nepi ka dieu megejeng gigibri jigan nu satruk. Padahal hirup dina harta mah tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong ngomongkeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong nyaritakeun motor ka jelema nu boga sapeda, tong nembongkeun kakayaan ka jelema nu eueuh pangaboga. Kudu ragap angan batur tok sok mah panas ku harta urang. Weh. Cocok. Matak nu ngaran kahirupan teh alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna. Da ieu teh nu hadir di dieu teh paralsu. Asli sok bisa terjadi. Iya nu hadir di dia itu palsu. Nu hajat palsu, palsu. Jika bunga loba duit, tapi nah teu berak. Apan poe ieu geus loba bayareun ta eta aslina. Loba duitna loba ngan palsu, da poe ayeuna geus loba bayareunana. Background di kieu-kieu pan bayareun. Seniman pan bayareun, son pan bayareun. Tuh, matak nu hajat loba duitna, tapi nah teu berak geus loba bayareunana.
coba iya pan teu baroga duit ieu teh. Tapi nah barerag, nah seni tinggal lalajo, ceramah tinggal ngadenge, naik heug teu balik kitu. Matak teu satiap jelema boga duit bakal senang hatena gumantung nu narima. Bener? Iya teh palsu, ibu di glowing make bedak, make blush on, lipstick ongko, parfum komo, aya jero-jero kuring kabita henteu. Nah, apal konsep ye dieu teh para palsu, da aslina ibu mah lain nu di dieu, nu mana anu balik ti dieu ke dieu mah dasar merengkel deui. Baju pan kaluhur ge nyangsang ka handap. Nepi ka kancing teh 15 siki, warna-warni jiga partai cobloseun. Atuh init edek sare jeung salaki, osok di parfum boro-boro bau kelek cek salaki kumaha ngomongna daek heung teu kajeun. Jadi aslina urang saha? Nanagerhana asli palsu. Ceramah jika nu heueuh nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, dalang nu susah, tinggal nu hajat naik ka luhur. Sae ceramah teh ka harti pisan kudu nyaah ka fakir miskin, ayeuna mah amplop moal dibikeun. Naha urang bagikeun ka fakir miskin, kumaha kuring lain tadi ngomong teh atuh meureun moal ka dieu. Nah mata hirup urang teh itu sebenarnya kermelaan kepalsuan. Da aslina urang saha? Da aslina urang mah innallaha ma'ana, lamun hirupna bareng jeung Allah, ta eta nu asli. Disebut teh hamba Allah. Nah ieu pangajian jeung Allah nyao. Isuk aya deui pangajian jamna jam sakieu nu ceramahna kudu ustad urang dieu. Mungkin teh jamaah lobana jiga ayeuna. Tah geus kaharti ieu pangajian lain jeung Allah. Jeung naon penasaran hayang neuleuh jelema nu na TikTok. Ayeuna nanagerhana ceramahna jeung Allah ulah bara percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tuh awak nama pangajian hatena mah suudon wae. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang, catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah, jeung saha? Jeung duit. Jadi ari tujuan Allah tapi teu dibere duit geuning teu datang. Berarti lain Allah tujuanana duit. Lol cek nu hajat, wios atuh cek lamun teu dibayar kudu sararea. Background entong, sound entong, seniman entong, sound etah lamun kitu hayu. Ari kitu mah background dibayar, sound dibayar, piraku urang henteu atuh. Hirup mah kudu adil. Patak nu ngaran hirup teh ieu teh urang teh keur melaan kapalsuan. Bener? Tuh. Ibu jadi randang orang-orang, budak jadi korban, rumah tangga jadi rajet, tong noding Allah. Allah dituding. Sanu kudu disalahkeun, adat ibu garoreng teuing. Kasalaki lagar dasar bebeakan lamun paseha, ngomong ke si Bagong gitu. Kumaha ceuk salaki, naon mana nyebut Bagong, berarti sabeuting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak, mama Bagong, bapak Bagong, ari abdi ya anak beku. Akhirna rag-rag talak, bubar rumah tangga, cerai heueuh, tong sok nuding Allah, hakikatna mah goreng adat awak ibu. Kumaha tuh lamun jeung Allah? Tanya ustad, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal jongjon lamun hirup jeung Allah. Amok kasalaki tinggal hirup jeung Allah, wiridan jeung Allah maleun sasatoan biji. Amok kasalaki pek wiridan bari hohoak tagugeun beungeut ibu kana beungeut salaki. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amok keneh cekek saeutik Yasin. Pan salaki teh bari nangkep bari maca ayat kursi, nah dianggap nu juri cai nu asup. Gebro duit 2 juta tinggal tangkep ku ibu, jawab ke salaki, sadaqallahul adzim. Duit menang budak tekabur, rumah tangga ararawet, lamun hirup jeung Allah. Mata manusia nu asli teh innallaha ma'ana, nu hirupna tepung jeung Allah, bareng jeung Allah. Da urang mah jeung nafsu wae atuh hirup teh lain jeung Allah. Bener? Batur nyen gedong ngebul hulu. Batur meuli motor muntaber, batur meuli mobil diabetes. Batur meuli sawah ka rumah sakit, batur nyen imah paeh. Artina urang teh keur melaan kapalsuan, ku panasna awak urang ku harta batur, moal mungkin harta batur ditewak ku awak urang. Nu aya ge ngadon capelung se ripuh tuluy. Bener? Tah ayeuna aya panganten boga kahayang, hayang naon ai panganten? Hayang bobo atuh deuk hees mah juga ka ditu. Ibu kapan iya halaladir teh beureun aya kahayang, hayang naon dari ibu? Hayang salamet dunya. Heeh, memeh tepung jeung alam akhirat salametkeun heula ti ayeuna. Ari ngomong jauh teuing hayang salamet dunya akhirat, aya di dunya pice capekeun wae. Boro-boro di akhirat di dunya ge diconyok batur.
akhirat mah Allah nu boga, Allah nu nyadiakeun kasalamatan ngan urang di dunya, urang nu boga. Matak pek grajieun kasalamatan di dunya, panon tong popolotot, bibir tong ngomongkeun batur, ceuli tong resep gosip, ngalengkah tong kana salah, hate sing bersih, dunya salamet, akhirat salam. Ari akhirat hayang salamet, aya di dunya jeung dulur teu akur, jeung tatangga parasea, panasan wae, kasalaki popolotot, boro-boro di akhirat, di dunya ge dicekek batu. Matak akhirat teh ternyata rumusna kumaha ceuk dunya, Pak. Bener. Matak kahirupan jelema beunghar kudu jadi saksi, saha saksina nu miskin. Naon harti gedong sigrong lamun eueuh anu nganyang, naon harti duit loba lamun yatim diarantep, naon harti jabatan luhur lamun masyarakat teu dahar nepi ka teu kalile. Matak nu ngaran hirup ukur disebut, nana gerhana, disebut ustad, disebut kiai, teu sudi. Nama kejeng mung sok sieun teu akur jeung gawe. Artis mah artis kita hadirkan artis kita gitu beri ya udah tanya ho atuh urangna siaha pasti teh Nopi kita tampilkan artis kita Nopi asa miripan kurumoy artis ibu teh pan ngabayangkeun sosok artis teh penyanyi sok joget bener sidik artisna sidik gawena ayeuna kuring disebut ustad nang katempo gawena da teu katempo atuh sabab ustad kiai ajengan teh boga tugas anu tangtu warasatul anbiya pewaris para nabi ari nabi ngawariskeun naon tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu ngalaman baru eta mah lain tahajud ji asam urat. Nabi ngawariskan ilmu bager ya Rasul aya korma-korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk-lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal tah suudon geus 2 kali ya ieu mah jigana beuki heubeul pengajian beuki doraka jelema teh talung barali ka ditu lamun kuring ieu jamna teu dibikeun can cocok kuring disebut ustad can cocok kuring disebut ulama can cocok kuring disebut kiai sabab can nyonto kana kabageran Kangjeng Nabi bener artis onaman disebut artis Novi gitu. Tah eta teh ngaranna teh seni. Ari seni teh ngaranna nada. Aya nada teh ngaranna tradisi. Aya tradisi teh ngaranna budaya. Ari budaya teh ngaranna kabiasaan. Maka kolot baheula rumah tangga barudak hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Itu keur ngabagikannya nih. Hey, ulah melaan duit 2.000 sirah pecet. Ibu aya kahayang, hayang salamet dunya, hayang salamet akhirat. Panganten ge boga kahayang, hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Maka kadang-kadang masa kabeung ibu lamun ngadoakeun ka barudak sing sakinah, sing mawadah, sing warohmah. Pertanyaan, na ibu geus kitu? Geuning ngadoakeun sing sakinah mawadah warohmah geuning beungeut saridul bati gebugan. Matak sakinah mawadah teh hakikatna mah sifat. Sakinah jongjon, mawadah cinta, warohmah nyaah. Jadi teangan ku ibu salaki anu boga sifatna sakinah teu boleh tenang ningeurepan adat gorengna pamajikan. Pamajikan baeud disingeurepan ku tenang moal lila baeudna. Da anu sok heubeul teh lamun pamajikan baeud salaki milu baeud. Matak lamun di dieu aya lalaki nu sok baeud kerok heula kumis isin. Kumis badak tuluy baeud pan jiga lele useupeun. Da lalaki mah lain kudu baeud tapi lalaki mah ngakal. Ngarah pamajikan ngakeu, lalaki mah ngarah pamajikan ngari. Sabab tugas nu ngaran salaki teh adalah mere napako lahir, mere napako batin. Lahir kudunya imah pageuh, baju teu, dahar seubeuh, kongkorong boga, geulang aya. Hayang geulis pek dangdanan, hayang nurut pek contohan, hayang jongjon rasikoan. Sok na ibu teh bakal jongjon hirup teh hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Bener Bu? Kadenge Bapak. Hayang geulis pamajikan dangdana alat dangdan poe ayeuna marahal biak tikarep
pan wadak oge make over teh 370 lain sekipak jeung Kelly wae lipstick oge geus mahal 370 mata lalaki teh kudu dawek kudu ngowek dina ekonomi rumah tangga teh tong makan cinta bakal keluar air mata dahar sanggup minumnya susu mata lamun ieu barudak rumah tangga karek sapoe wajar katempo geulisna katempo ngeunahna tah lamun ieu teh korbana ieu mah barudak wajar rumah tangga karek sapoe metoha oge nyaah sanajan minantu teu usaha jang gratuan tapi lamun 7 tahun teu usaha hayam disindiran kurumoy hayam kur titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu mata isukna teh hayam teu leungit dicekek ku minantuna artina tugas lalaki teh mere napakoh lahir mere napakoh batin lahir kudunya batin ku agama teangan lalaki anu merhatikeun agama ibu mah gera sholat, mah gera maca Quran, mah gera sholawatan, mah gera tawasulan, mah gera perjanjian. Teangan lalaki nu kitu. Artina eta lalaki lain mikiran dunia wungkul, tapi hayang bareng nepi ka alam akhirat. Setuju? Beungan nu jadi paurna ieu narima moal. Mah sholat, mah tawasul, moal teu nyegap fanatik sia. Padahal mah kudu beruntung nalika lalaki anu merhatikeun ibadah ibu berarti ieu salaki lain sakadar mikiran dunyana tapi geus mikiran alam akhiratna ta eta ngaran cinta sejati anu sanyang bener lain jika nu hareueuh cetak kita jong kamu seki kumaha ceuk ibu-ibu iya kumaha ceuk salakina ke puskesmas ya eta mah sesaat coba nu geus kolot kieu cetak kita jong kumaha salaki eta batu eta cokor naeuh atuh men ngilu wae teh ai keur anyaran kieu mah rumah tangga mawa motor butut beberek-bekan dibonceng nepi ka mogok didorong kuduaan nyebutna ingin diaan coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajel hari tangan dijejak motorna ganti cai oge atuh keur anyaran mah rada meujeuh lamun salaki teu ngarokok ditanya ku pamajikan ana hari ren ngarokok ceceh seep kumaha ceuk pamajikan yeuh ceceh abi heula anyar panganten coba nu geus kolot kieu nah teu ngarokok beak duit eureun batur ge TBC geus aya perbedaan matak sakinah mawaddah warahmah itu adalah sifat anu kudu ditembongkeun ku salaki jeung pamajikan nempo sagala rupa perkara nu kajadian sing ngarepan ku sifat tenang sakinah teh pan tenang salaki aya beja boger sing tenang ibu lain rancatan nu diceklan cebrun kana beungeut atuh pae sing tenang paluru heula tanya heula bener jeung henteu na kitu lain janji nah lain janji emosi wae sing tenang sabab nu disebut sakinah adalah tenang dua mawadah teh cinta mungkin teu lalaki nu cinta deungeu mungkin teu jelema anu cinta ngahoak mungkin teu nu cinta ngampiling mungkin teu nu cinta ngajekok teu mungkin peupeus gelas wae lalaki cinta mah lain nyalahkeun pamajikan nu disalahkeun adalah gelas ibu nyuguhan salaki suku asup kana karpet gubrak gelas peupeus ceuk salaki wios mah peupeus gelas mah bisa dibeli tapi peupeus hate pamajikan akang kamana neangan ganti teangan lalaki nu kitu abang ieu mah urang teu percaya peupeus gelas mau tengah wak nolo atau gelas peupeus berarti nya kene kana gelas katimbang pamajikan tinggal nanya aa nya ka gelas nya ka abdi lamun nya ka gelas molor jeung gelas paling sabulan bijil anak cangkir peupeus gelas bisa diganti tapi peupeus hate pamajikan kamana neangan ganti lamun ibu geus ngarasa nyeri hate kudu ngaran salaki imah boga sawah boga mobil boga mah urang balikan deui kumaha ceuk ibu geus nyeri tersudi abrig-abrigan, tersuka aprak-aprakan, lebih hade sangsara tapi satia daripada beunghar tapi salingkuh wae jiga sia. Jadi awewe moal bisa katebus kan nyerina bagaikan kaca yang pecah ditutupan ku solasi ge anger katempo gorengna. Mata sahebat-hebatna bapak punten ningeurepan kaum ibu-ibu moal kuat. Namun bapak boga masalah jeung pamajikan 5 menit anggeus mah tong dibahas atos bapak nu lepat geus coba jeung ieu boro-boro 5 menit 20 tahun ka tukang dibahas keneh
baheula ge telat datang teh geuning mana teh beger jeung batur sok siang aku 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori tapi gak kuat-kuat teuing sinyal. Mata Mbak Wadah adalah cinta teangan lalaki anu cinta karena kekurangan ibu, cinta karena robahna ibu, sabab awak awewe mah gampang robah nalika geus boga anak. Pan baheula mah keur parawan patuangan ge matak dibulusur kutu, dijali ke simat, disoledat cakcak. Pan ayeuna mah mangga cakcak teh wakteuna beuteung ibu ngajedog, nah geus beberhilan. Teangan lalaki nu narimakeun kana bentuk ibu. Apan baheula mah ibu teh geulis awan tiwati endah ka bina-bina dan geulis mah babari ruksa 30 ka anak geulis 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pak kusut 4 awut-awutan pan 5 mah budegdag awak kabeukahan kasorna hiji be aku sorangan salaki mana lakop kana tabang da kasireutkeun. Indit ke kantor desa senam 2 tahun kunaon ibu senam hayang langsing banungan nusuk senam lain langsing kalah kebeuki meber. Nah, beres senam, goyobor, comro, misro, liliwetan ongkoh, toong salaki, kunaon ngabegungan, pikiran hutang, urut baso. Mata kiru, pak nges, tumarima karena kenyataan. Bulu panon, nges alus, antap, tong dirobah. Iya mah dipanjangan, luk-luk, kaluhur, atau nempo urang teu wajigeun berat, kiceu. Balik ti dieu bawa motor angin ngelebuk nilep bulu panon dua nana ti kusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah duduk bulu panon geus da ijab kabul na lalaki mah tarima abdi nikah ka putri tegas bapak nu wastana neng titik-titik kalayan ngangemas kawin kudu perangkat alat salat dibayar kontan lain narima poe ayeuna geulis wungkul ka goreng patutanana ka goreng adatanana teu eceurna teu balekna lebok kudu ngaran salaki tong wani ngabeja-beja kata tangga ka baraya meunang urang rumah tangga lain meunang batur ya mau pemajikan aya kesalahan bejakeun ka batur ai sare jeung si eta dahar jeung si eta nu kitu teh lalaki pe obok nya dipoyok nya dilebok. Mawadah dengan penuh dengan cinta. Bener. Katilu waroh mah teh nyaah. Nyaah lahir, nyaah batin. Subuh-subuh sun kening kana kening ibu emah. Cik ibu teh aya naon bapana geran netepan. Lalaki eta nu nyaah. Magrib mah geus magrib teh wayahna ulah ka init-initan wiridan heula. Teangan lalaki gitu aya Allah. Make jang Allah tah. Sebelum iya. Hayang nguji da ka bapak-bapak demi Allah, Pak jijik rek diuji. Lamun bapak rek gawe, sangu eueuh, cai eueuh, pamajikan ngadon sare, amek teu. Gara dia amek Ya bapak-bapak, lamun ibu pamajikan sare, sangu eueuh, cai eueuh, sedangkan bapak deuk digawe amek teu. Oke, ku amak bapak hiji pantor hujat, 2 pamajikan dicarekan, katilu bakal kasihgeung, 4 bakal awut-awutan, kunaon ku amak ulah sok nuding Allah, salahkeun ka amak bapak. Coba lamun jeung Allah, bawa pamajikan teh aya nu karasa keur hareeng, cabak tarangna, leos ka dapur, eueuh sangu bae, eueuh cai bae, lalaki mah kudu asak pamikiran, warung tatangga ge muka, meuli aqua hiji nu puyuh 20, tuluy uras 2 siki, sebeuh teu kudu nyarekan pamajikan atuh euy. Justru lamun nyarekan pamajikan datang ke tempat pegawaian babaturan bakal nanya kunaon ai maneh teu sarapan teu dibere ku pamajikan alah ganti pamajikan kitu mah nita salingkuh ku nafsu mata keur kaum lalaki nanaonan mah jeung kudu amah justru ku amah pantor rujat jandela dicokel pamajikan dicarekan rumah tangga awut-awutan tong nuding Allah salah bapak ngagugu ka amah. Coba lamun berpikir anu panjang keun bae eueuh cai warung ge muka keun bae eueuh sangu di Indomaret ge loba nah teu mikir nepi ka dinya komo ieu tukang sana teu dahar ti imah bae dinu hajat ge disadiakeun teu kudu riweuh badak beuring mah tiap deuk ceramah pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh tarang amah nah dacan boga justru lalaki teh tugasna latagdob menang gede amak lalaki kenaon mah geucing kudu amak tapi ibu ge ulah ngarasa dibela ibu ge kudu bisa tumarima kana pamere salaki deuk leutik tambah gede ulah janji jadi dibere leutik teh nah kana naon
hayang jeding seumur-umur tarima ke lalaki balik usaha nagog dina lawang panto rengkuh bapana geuning sumping cokot leungeunna sun tangan Nggak suntangan, gek diuk, cokot saya notiis, kan bayar tamu ke gula, bikin kasalaki beri pupun tenang, punten bapak cai teh cai we, gula-gula acan, suruput ku salaki diinum, katbo jika nu amis, ternyata nu amis lain gula, naon, budi pamajikan kasalaki, kajen teh manis nu dibikin, ibu ngecebrek wae, hayang nyeblok demi Allah. Nggak segitu, bawa kacai, bapak beli badai ibak, tak iya sabun, iya odol, iya sikat, ulah nepi kadet mani, bawa tetengan yang sabun, berarti gigi uci. Beres mandi papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah tekul salaki cenah salat beres salat ibu kuliweun ka hareup nyeuh nalaheunan salaki deuk naon deuk narimakeun bapana capelung seriputun nu geuning bapa melaan jisim abdi beputon kemang kedaton buah kolbu cengciman jiwa akang teh hormatan abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can bisa nyugemakeun jadi salaki kuat Allahong dibere ceramah tandana eueuh nu kitu apa mau nu bulan ditu mah tara pisan salaki datang tujuh nago ge meunang duit teh salah gitu ya atuh mah kesan ngiluat-luat kene karena duit teh tobat-tobat dah hidup tanpa duit mah sangsara ari Bang Emok di restoran kunaon ku daun sia teh kitu ngadon burger matak sakinah nya ngarepan adab goreng pamajikan sakinah lalaki mah kudu ngarepan ku sifat tenang ieu teh hayangna teh dimanja Pak Haji kaum ieu mung dihoak, mung disentak, mun aya kahayang mung dihulan, iya teh nyaho urang iya mun aya kahayang dihulan ini ente ngan baeuna 3 poe matak mun bisa mah bapak teh ngamanja seperti inung bapana ka anakna ya padahal ciguring ibu teu kudu hayang nu kasep bari beunghar mending nu petok nu kasep bari beunghar hiji bakal galak timuru kedua lamun keluar ditutur-tutur lamun telat bakal dicarekan naha sieun di paling batur nya kasep nya beunghar coba jeung petot deuk balik heug henteu kajeun dina WA na aya sayang-sayangan salaki urang petot pan dituntun jor kawin jeung itu aing geus bosan coba nu kasep bari beunghar sanajan nu kasep bari beunghar nyeri ibu bakal bertahan walaupun dalam hati nyeri na diak tikar lebar nya kasep nya beunghar coba jeung nu petot aya kalebar deh tanding mata hirup tong lepa luhur-luhur deui biasa-biasa we itulah sakinah singarepan adat goreng pamajikan ku katenangan mawadah singarepan adat goreng pamajikan ku penuh dengan kumaha we nu cinta Pak ngamuk pemajikan, ngadat pemajikan, ngamak pemajikan bapak nu kudu sadar tembongkeun sifat cinta mah teu kengeng kitu lain nu gandeng bagong tah bahaya akhirna salaki pemajikan bakal nanya mana yang nyebut bagong berarti si ajaluna pas saya durger teu ceuk rumah tangga warohmah adalah nyaah maka simbol kolot baheula disebut sawer panganten sok aya geuning di urang mah adat budaya kebiasaan ngaranna lengser ieu teh ti Pak Haji teh istrina pemugetna istrina berarti tadi dipebukeun ku lengsernya entong mahal mending ieu we lengser teh mahal Pak Haji hampir 4,5 juta ari ku abdi mah sari deui mah menang mah kedasi kumaha cek lengser bagja temen mulia temen anak nun wilujeng rawuh dianti-anti kamari dilangganan kasimpan nu satu di papak antayan mojang diibingan digendingan dirampakan acan gendang aturan nu kasep sumpi nun aturan acan ini bakal bejaan
dipanukeun ku dua cepi simpen di mana nu jebar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi acan saur Rasulullah estu kata kalau mahur aurna geus beak geura saur Rasulullah nya acan juga oge agama mah tetepuhin ibadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin tidur acan nepi akhirat tak kamar ayeuna awur awur biasa di awur 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 biasa di awur awur biasa di awur 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 awur biasa di karunya udah baik tapi film itu 2000 menang 2000 nang jadi ke Joko Batur datang ke rumah sakit ya 5 juta kena atuh jangan segitu awur
Jangan sautik. Urang mah nu palalaurna nu keur nyiram duluan digituan tapi ngaborosot teh sadar. Hah? Bae asa. Sa kabeh grounded. Wah, saya naik kolor rutuh ya. Ibu, nu terakhir ya, nu terakhir. Ayo budak yatim tuh. Mana? Gede. Anak yatim. Itu mah yatim. Anu SD. Sini. Yatim. Saurang. Sini. Adik. Salah. Abah yatim. Abah lain yatim, tunggu keminan tuh loba. Oke, nganduaan. Beres. Umur. Hah? Seberapa nomor? Nah, ini ya. 10. Ya, atas dirinya ya, atas. Oke, tong ka dia dirinya weh, ka dia dirinya. Sok, karek 3, 1 2 3. Terus dihitung. Ayo deui. Yatim piatu. Terus dihitung. Siap ya nanti luar? Mana sok? Yatim piatu. Terus lagi gede nyaminnya. Eta yatim piatu banyak daek nyanu. Pak Haji. Sok mana karo wae. Ngantiluan. Iya duit yang dibagikan. Bener bro. Ibu mah tadi menang 2.000-an tapi kasihnya pencet. So. Jid dulu. Dek, kelas seberapa sekolah? 4 SD, di mana? Bojong. Motos ayah saha? Si ayah, mama sama ayah. Ayah tuh ayah di dia. So, coba diajar nyarita maksudnya. Ayah tuh si mama di dia. Ayah, dari yang kadijing saha? Oh, bahasa Indonesia. Kalian diajar nyaritakan mik. Kalau mau amak-amak deui bagi dogel. Jadi si ayah nutus ayah teh, tos beralami. Dari kecil. Jadi si mama tos nikah deui tacan. Lamun si mama nikah deui bios. Makanya anu ngalamar tuh. Atos mundur mau ditolak ke budakna. Lamun dia nu ngalamarna bios. Yo, nu ngalamarna bapak ieu keamanan bios. Ai si mama Yuswana seberapa tahun? Si mama Yuswana seberapa tahun? Umurnya berapa tahun? Ah, mama. 35, masih mudanya 35-nya. Ayah harapan nikah deui, nah mah kejem dicarek. Embung boga bapak tere, sieun dikuluh. Kumaha mun nyahan ieu na bapak terena dae. Hah? Saha kira-kira pamilikeun sok di dieu saha? Nu keur si mama, nu cocok keur si mama sok. Jadi ini pasti ayahnya si bapak. Jadi lawan di pasian cece yang diangin naon. Beli baju apa? Seragam SD. Berapa harganya? Mungkin salah 200 ya. Oke ya 200 beli kan. Kamu kelas berapa? Hah? Cik yang diajar nik yang ini. Gede kan bae so. Kamu kelas berapa? 1. Serius? Oh paun. Oh. Ayo dede, malu seragam paling paun pas 100-nya. Nah. Apa ya? Pemandangan itu tuh, itu mau bobotong itu. 300 dia uang duitan tuh. Riwe. Ten. 200. Nih. Assalamualaikum. Kalah.
aya nutus teu aya saha yang sudah tidak saha nutus teu aya. Bapak, mama maya keneh. Umur mana? Oh, kumaha masih mau nikah di bios. Ulah, teu kenyeng. Naha karunya. Bu, yang nikah deui teu. Nah, jadi kurang nu kudu nikah jeung si ibu eta. Sing ada ceuk usulan teh. Sini. Kelas berapa sekolah? Kelas 3 mau naik kelas 4. Anu tos teu aya saha? Bapak, mama ya keneh. Itu mama, tos nikah deui si mama can. Waduh. Moga. Cek abah gelis teh, ai cik urang maca tangtu. Anak muda. Mama teh itu nyaah tuh ka mama. Nyaah, lamun nyaah ka mama sok kumaha kan. Sok doakeun. Teu meunang saur pada di Mulyadi, teu meunang keluar ti jam 8 lamun kejadian dibawa ke barak militer. Teu meunang nyawa HP penting-penting lamun terjadi dibawa ke barak militer. Teu meunang hohoak ka indung bapak lamun terjadi dibawa ke barak militer. Osok tara hohoak. Kembali lamun osoknya. Tapi ke mantong bisa dibawa ke barak militer. Ya kan anak buah Pak Dedi. Bapak aing pada di Mulyadi. Tah aya ieu nana aing. Oke, deh, ya. 200. Mana tadi deh, tak? Cici mah didinya, cici dia. Umur seberapa tahun? 18. Terus aya ketertarikan ka lalaki can? Atos gaduh caroge. Atos. Acan. Oh, tapi aya kahayang gitu nikah. Hayang iraha. Hayang segera. Geus aya acan lalakina. Oh, oke, siap. Cicing mau aya usulan deui yatim deui, tapi apit deui. Oke, ngomokan. Kamu ke kelas 4. Saman berarti kapil seberapa saman? Kalau kenaikan kelas. 16, anjing, Senin. Benar. Ya, berarti sama sekolah. Oh sama. Oh, kudu bisa sulit-sulitkeun nya. Mun aya ngahareyan lawan. Ulah aya ngahareyan nya. Mun aya ngahareyan kieu bejakeun kitu ka bapak aing. Ayo anggap bapak aing teh ieu. Tapi tara aya ngahareyan. Tara balager di sekolah. Guru-guru balager. Kepala sekolah nu bager, teman-teman balager. Rek dituluykeun moal sekolah. Ka mana? Buka, ai si mama pada melanana naon? Pekerjaan. Dagang naon? Sebelah. Oh. Sing sarehat nu jarajang sebelah nya. Soalnya kan sebelah teh menyebabkan penyakit lambung. Lamun lambung areureun dan jajangan. Kata sing sarehat. Dagangna di mana? Di dekat rumah di ditu. Dede sok bantuan tara. Bener. Oke. Kamu semua mah daun damalna. Ngawarung, sok bantuan ngaladangan. Pasoknya, ya ngaran kolot sok gede bohong, jadi abdi mah percaya ka budak. Kolot mah dibere 100 ge bebeja 50, kolot mah gitu. Ayo dede bieu di pasien cece sabaraha? Eta di pasien cece eta sabaraha? 200 naon? 200.000. Cikan 200 teh kumaha ya teh? Ya sabaraha? Ya sabaraha? Dihijikeun 200? Oke, benar. Anggo saragamnya tadi teh. Leo. Itu nu karolot itu. Oh, kan aing jadi yatim teh. Banyak yang ini yatim teh harara yang barang-barang itu. Nah, mana yatim?
Iji, Sarah Rodi, nare-nare. Ah, sok kadio, nah atuh cukurang geus beak duit narek kumaha ya. Kamu kelas berapa? 4 SD. Sekolah di mana? Oh, Dewi mah bedanya. Oh, cita-cita yang jadi naon? Gubernur. Tentara. Ade dia, nu hayang jadi tentara. Karena sakala rumpage anu Pak Dedi, nabuh teu beres. Pak Dedi nu hajat can mayar. Jadi hayang jadi tentara yang minimal sekolah nepi ka SMA nya. Oke, wah aya mah ya. Menjadi tentara mah patuangan geus rada badal. Ngan tinggal ieu, tinggal rambut dicepaku. Nah, jalan gitu. Ah, bae kieu hak deh. Dicukur nanti kieu bae halus we. Ka urang oge, lamun ngorakeun edeuk dikitu-kitu. Ayo geus 40 tahun merada era. Dede, lamun di Pasian Ceceh keur naon? Mun di Pasian Ceceh keur naon? Oh, cicis. Berjajang, mau dibelikan seragam. Nah, mau dibelikan seragam. Oh iya. Kalau kenangan duit lah. Kucing, geus tong usulan deui. Nyao ah. Mana? Oh, jangan nutus daya saha. Bapak, mama aya keneh. Aya tuh di dia. Oh itu mama, usianya seberapa tahun? Iya. Seberapa tahun? Baik, ya, goreng miliknya ya, kata tadi kali di gerowan. Oh, ayo bisa yang diberi. Goreng miliknya baik, sing manfaat leutik-leutikinya syarat sewa. Dadah kena kamera. Tadi sih yang apal, metode kuring nyanyi, tulis di sawer, iya aslinya. Jadi lain dibawa ke orang, udah terbutuh kan. Ini mah supaya berbagi sararea dina kahadean, maksudnya itu cara kuring, pan gitu nyanyi di sawer bagikeun. Nomokan deh. Usaha, digantian usaha. Ketempo. Hai, Pak tuh. Kayu Pak Haji nu kirang ke Pak Haji. Nah, sok. Tuh, sungker deh. Sungker deh. Sok, sungker. Tepuk tangan kalau Pak Haji. Kalau angkat turun, dari dia kalau Pak Haji. Ci, mana dia Haji di sana deh. Cing deh, kalau angkat turun. Mana Pak Haji deui? Oh, itu. Lain. Hah? Bu Haji. Bu Haji kan dia? Oh, iya bener lain. Geus moal aya deui teh. Wah, bener. Udah deh, urang dadah. Ya Bu, sim kuring pada kada wilayah Ciwidey. Bu Bapak sing sarehat. Sing paranyan milik panjang Yosua atau panganten sing sakinah mawaddah warahmah. Bapak hajat ibu hajat tidak kikian teu modal badak. Muga-muga digentas ku Allah penuh langkung sae tindakan dikeluarkeun ayeuna. Sim kuring atas nami Nana R Gerhana sakit mengkopi hatur bobo sapanon cara sapakan mugi agung cukup lumpur ti marsi hampurana paralut nu kasuhun uring kali di pamri hampura nu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.